Mat kernaon? Iya oi. Ge, ieu keur ngomekeun ieu step. Ah, kebenaran yang mana euy? Yang begitu. Urang teh motor, boga motor, tapi naon nu rusakna gitu. Nah, itu Asa bareurat itu. Oh jadi kurang tenagana. Heeh. Oh iya ge kurang sedikit tenagana ngan urang teh ngomekeun lah step. Ngaruh kan beban ngaruh. So betul. Beban ngaruh ge kieu ge. Ieu geus anggeus ieu. Ayo motor urang kunaon atuh? Kada dipecahkan ha. Ayo motor urang kunaon? Antara step we jeung knalpot. Oh no. Jeung knalpot eta teh. Oh, jadi ngabeuratan itu. Heuh ngabeuratan. Udah dibongkar nu kena. Oh iya, tayelaan penyalahan. Oh, iyaan. Heeh. Iya, spakbor tukang laan. Ban teh ka ciri gede gitu. Oh, heeh. Kayak atulah urang ulin ka ditu urang ngecek ah. Siapa atunya? Aing teh nya. Ayo. Ya. Ya. Jangan tukang istri di mana nya? Itu istri ka baju teh karusut. Itu panas kakak teh. Ini aing mah aja we ieu gogodan teh. Kemana? Ayo, kenangan tukang cerita, makanya kita Mak. iya, baju teh karusut ceritaan. Bisa kan itu panas-panas gitu-gitu teh, bener kusut. Urang bisa urang. Asli, itu kebenaran tuh kenangan. Eta teh naon? Teu panas. Itu panas kumaha kira-kira? Oh, eta mah biasana. Dina kabel. Kabel kunaon teh kabel? Kudu dikumaha? Kabelna meuli nu alus. Halus. Anu halus nu warna naon? Biasa nama. Oh, ungu. Oh no. Alus kamu beureum. Ganti, ganti. Soalnya kan beureum teh melambangkan dari panas. Beureum panas. Saya terus perikana yang panas orang beureum. Terminal ganti. Terminal bus. Oh no. Gede pan jadi si listrik teh gede. Tapi bisa eta mah. Bisa atuh. Cobaan tuh kira. Nya kayak cobaan kudu di. Itu pang-pangna kita numpuk. Kayak orang kayak mana tuh? Sok. Ieu motor ditanyakeun sebenarnya komean di. Bener sih segala bisa euy. Tuh. Ade, nah sabaring kieu. Saya nanyakeun motor. Nanyakeun istri ka teu panas ikan aing teh nyaho. Hah? Rusak. Ampun barudak lah. Kumaha ieu teh Magicom di bumi teh ieu rusak. Rusak kumaha teu panas kumaha? Jadi henteu nyangukeun geuningan. Oh iya jadi non gigih wae gitu. Eta mah biasana dina buku strukturna aya kan eta na bukuna. Henteu. Kan teu aya. Tah eta nu leungit jadi teu panas. Panas si ngaruh. Si dokumen eta teh kudu aya, kudu pagigir-gigir jeung Magicom. Jadi panas karena Magicom. No. Asli ya. So, jeung dina ieuna eta teh dina on off-na eta ganti. Anu cekrek nih aya di hareupeunnya. Eta na ganti teh ku karet geulang. Asli eta teh sok ngagijal sorangan. Ganyal we selagan ganti. Mun teh kudu karet 5. Kumaha? Eta sok nimban teu sakieu. Kana eta keun. Nu digantos teh tanah hungkul gitu. Jeung ieuna kudu aya bukuna deui. Sok tangan meh heula di imah bisa kasalap-selipkeun eta teh. Ngaruh eta teh kana panas. Itu sok we cobaannya. Ayo atuh nunya. Siap sami-sami. Sami-sami. Aing ge bobodo deui itu geus dua. Mat. Kenapa lawak asup? Yuk, orang
kan masih oprek-oprek. Heeh. Jadi bisugan gitu nyaho dispenser mung panas. Umpan. Hurung mah hurung cuman mung panas mun dipanaskeun teh naon? Ah ini asal loba nu nanya nu aba nu rusak beuyeut si eta salah. Si Fahri istri KB si Indra Magicom ayeuna naon dispenser. Heeh. Naon Ieu minyak we. kopi ge ieu Teu panas eta. teh. Ganti we galona. Heuh eta mah. Kira aku galon nya nih. Harita kayak orang dispenser teu panas aya pipe teh. Cai teh. Masih oprak-oprak ieu oprak-oprak. Itu teh galona geura. Galona teh jadi kudu dinu beusi. Kira aku galon minum besi itu lebih berat. Heuh kan we panas gitu. Caina mah tong pinuh teuing jadi meh gancang panas. Cai jeung galon ngaruh. Manya. Cobaan ieu. Satu logisnya. Heeh. Meuli galona anu beusi teh sabaraha? Sejuta setengah. Ganti 500 ya. Sejuta setengah. Mama teuing. Sok we cobaan dispenserna ganti ku galon nu beusi. Heuh tuh. Caina tong pinuh Ya, teuing. bae tuh neng orang cobaan we lah. Hmm. Kade mun gagal mana ku aing nu di teangan. Orang kamari misalkan orang wah, bodoh di urang. Oh no. Oke, milih si aman tuh. Sarua yang oke nanga. Ngomongnya bisa cina istri ka orang teh teu panas na. Ganti kabelna you know. Itu angeur we. Kada mikir rusak. Urang oge kitu motor aing teh. Amat ieu motor teh kuat lahu cenah eta mah cenah keblokeun cenah kanal bojol. Apa si Ahmad tuh? Itu. Sarua ya ginaangan. Eueuh. Nek kunaon? Mana kena? Ya rajetnya. Ya rajet. Kalau jadi bukti rusak gerak. Sarua itu sih malieurnya ngabejan teh bener pernah tadi. Dewenya mun panggil mah euy. Asa-asa. Kali si Ahmad tuh. Oh, mana enggak? Aing kemari nganyapun dispenser kita diganti galona. Ya rajet gitu rajet. Kalau kira rusak. Sarua yang rusak ya. Coba Si Ahmad kemana nih? Yuk lagi tuh lah. Oh. Oh bodak, napa si Ahmad teh euy? Teu naon? Rek nanyakeun sanyo urang raje teh naik-naik euy. Tong dah guys ya. Nah, makanya si Aing nginep dispenser kalau lebih rusak. Sarua ka ieu kabeh kok. Oh atuh Aing mah orang kangen si Ahmad na. Jangan sih. oh hayu we urang ge ngiluan. Ayo atuh. Dah si Ahmad. no, 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 no.